ngalanjutkeun ayat anu kamari. Nomor kahiji ceuk kamari wa indahu mafatihul gaib, di Gusti kunci-kunci gaib. Ilmu gaib eueuh nu boga jeung eueuh nu nyaho kecuali nu maha gaib Allah Subhanahu wa taala. Hiji. Nomor kedua wa huwallazi yatawaffakum billail, Allah anu ngaheeskeun ka urang ti peuting, dikaluarkeun ruh tamyiz haju dihudangkeun deui ku Gusti Allah, summa yab'atsukum fi tiberang dihudangkeun, urang digawe wa ya'lamu ma jarahtum, Allah nyahoun kana naon nu ku urang dipigang. Hirup urang sare hudang gawe, sare hudang gare, sare hudang gawe, kitu bae datang ka ira liyuqdo ajalum musamma, datang ka ajal. Kabeh geus aya dokumena ajal-ajal urang, dek dipiheulaan ku gering heula deukeun teu, dek diberes sugih atawa susah, geus ngabogaan dokumen ajal kabehan ngan eueuh nu nyaho. Satungtung rizki urang aya keneh nu bakal asup ka jero beuteng, berarti can datang ajal urang. Sakitu bae. Ke di mana-mana geus eueuh rizki urang seep, ajal urang datang. Jadi berarti ieu urang teh hanya menyempurnakeun ajal. Sare ti peuting, udang ti beurang, gawe ieu teh hanya muru kana ajal. Urang teh keur nyampurnakeun ajal, tinggal sabaraha deui. Nu jelas nu geus umurna bangsa 60-70 moal kebal deui tama. Dijamin moal bae geus. Nu mantak teu layak aki-aki kudu ngabonceng si embak. Bloon tama aki-aki. Teh nyaho ka kuburan tama si aki-aki. Nurug cupu tama budak. Teu pantes aki-aki kudu nonton TV keneh bae. Teu pantas. Geus deukeut jasa ka ajal. Nyana geus sok ngomong be babaturan mah geus paraeh kabeh, tinggal kula doang. Nyana geus ngomong kos kitu tah. Kos kituna mah sadar. Tapi nyana teu sadar mun nyana ngalobakeun maksiat keneh bae boloon tah aki-aki. Atuh ge mah si aki-aki make HP mah boga opat keneh. Tolong aki-aki, ya Allah, pakai SMS-an kene. Aduh, aing garetek gadegen lagi. Aya aki-aki SMS getek ya. Masya Allah karim, nungguan ajal liyuqdo ajalum musamma. Paeh ketika datang ajal. Paeh. Rujur ruh anil badan. Ruhul hayat keluar ti awak. Pae. Apa enggeus anda datang kadinya? Hehe. Summa ilaihi marji'ukum, jaga beres kiamat bakal dihijikeun ka Gusti Allah. Geus kahiji di mahsyar teh dek dinaonkeun, summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah bakal ngabejakeun hiji-hijina pagawean urang waktu urang di dunia. Ih, sararieu biasa. Sing hade, biasa sing hade jasa. Cenah kiai. Asana kula mah keur ngora loba jasa dosa asana moal dihampura. Hehehe, blonta nu kos kitu tah blonta. Pangeran urang mah beda jeung pangeran Kristen. Pangeran urang mah beda jeung pangeran Yahudi. Pangeran urang mah beda jeung pangeran Konghucu, Buddha, Hindu. Pangeran urang mah Allah nu sifatna Ghafurur. Sangkirang loba dosa, apan pangeran maha Ghafur.
Gopur teh hartina wazan paulun, cek tukang ngaji mah segat mubalagoh maha hampura, sangat ngahampura. Sabaraha dosa sia sakolong langit hampura ku aing pan aing pangeran. Tenang. Tenang. Aduh cenah baheula ngadu koprok ulah kakarak jadi tukang ngadu koprok, bandar koprok di hampura. Cenah tuh kuari bandarna teruskeun bae ji blon meureun. Tobat asal tobat ka Gusti. Nu mentek nu bahaya mah mutuskeun rahmat. Eta tah. Ulah. Ngalamun bedi aduh dosa aing mah gede jasa ya terutama maling lah asana aing mah di hampura deuk maling deui bae. Eta blon tah jeung. Inna rahmati wasi'at kulla syai'. Inna rahmati sabaqat. Rahmat kaula ngaleuwihan tina seluruh perkara. Rahmat kaula geus tiala. Urang mah boga pangeran teh Maha Ghafur. Asal urangna tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika urang mabok baheula, pernah zina baheula, naudzubillah min zalik. Bogo judi mah di mana aya topeng lenong di dinya urang main koprok. Di dinya urang main dadu rolet jeung sajabana. Nah, kuari barang ngaji teh pagawean aing kumaha yang ke di akhirat asana aing diputer-puterkeun kurba heula. Nah, tobat ka Gusti Allah. Ketika urang tobat astagfirullahaladzim Gusti, ampura dosa abdi baheula. Hiji abdi sok main koprok, main dadu, main rolet. Aduh, ampura deres mun menang melean bae Gusti. Taya teh tobat. Cak Gusti Allah. Ari pa abdi nyahoun hamba kaula anallahu robban bahwa nyana boga pangeran nu ngaran Allah nyana keur menta hampura ka Allah aing teh ya cak Gusti Allah berarti nyahoun nyana ka pangeran nu bener aing jeung aing teh ya Maha Ghafur geus hei hamba kaula ngahampura ka anjeun geus dosa anjeun koprok dadu rolet judi deung sajabana dihampura ku aing beres sorga. Ya Allah, aya lenong main deui. Aduh, cek Gusti kamari geus tobat gaing main deui bae blon teh budak. Blon teh budak menang. Minggu malam Minggu judi, malam Senin tobat deui ka Allah. Astagfirullah. Astagfirullah. Ora Gusti. Oh, nyahoeun nyana. Boga pangeran nyana ngaranna Allah sok ngahampura kuari siak keur menta hampura ka dihampura kuari geus salamet malam Kemis judi deui. Aduh cek malaikat kamari judi kuari tobat mari deui judi tobat deui tetep aing memang tugas nulisan bae nya nama teh tetep bae 10 kali maksiat 10 kali tobat dihampura bae Gusti Allah. 100 kali maksiat 100 kali tobat dihampura bae ku Gusti Allah mah. Beda jeung ka urang. Urang boga salah kaki jayat minta hampura, dihampura ku ulah deui nya. 2 kali nyieun. Sia kabarieun salah bari salah deui bae. Hampura deui ku mah hampura. Geus awas tah nista maja tinggal hiji deui sia. Awas ya geus maja sia ieu. Kadituna tinggal ka mana tetas maja. Aduh, barang geus nyieun salah deui ka 3 kali. Gas, indet sia. Angkat kaki sia di imah aing. Boro-boro ka batur ka anake. Indit sia di imah aing. Tak ada ampun bagimu. Wah. Oh haram. Gas, aya teh hayang ngedenge jeung teh neuleus sia. Gurat batu datangkap. Detik ieu, indet sia. Oh hampura. Urang mah kos kitu. Urang mah kos kitu sebab ku nafsu ka Allah mah lain. Urang geus bobolokot, ku mabok, ku zina, baheula keur digawe di pabrik sok nyokotan sapatu sabelah.
oh sabelah panai dua mah gede sabelah mah diasupun nggak dia teu gajahoan isuk ai kaberan kencak kabeh nyokotna teu bisa dipake. Ya Allah tobat ka Gusti tobat dihampura. Jadi urang boga pangeranana Ghafurur. Alhamdulillahirabbil asal tobatna beneran taubatan nasuha tubu ilallahi taubatan nasuha maka syarat hiji nadam kaduhu nomor kedua ikhlas nyabut tina maksiatna nomor katilu azam Allah yaudah ngazam moal balik deh salah dak lamun teu kitu disebut tobat sambal suha mal deui ayo lada jasa isukan aya jengkol ngora sikat deui tobat sambal ngaranna kos awewe ngalahirkeun ngomong deui anu ngomong deui ge biasa menang 40 pe huhahe melendung deui tobat sambal lu pas itu kan. Aduh, Masya Allah. Dihitung-hitung deh, geus 14 anak. Eleh, kotok nyileungleup. Tuh salah sih.